proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini anjing teh 17 Agustusannya meni sarepi kieu ieu teh. Barudak kemarananya. Ieu mah kudu nyeun acara. Kudu nyeun acara ieu mah rame. Ka barudak ieu mah. Put ka dieu geura. Kan anjing teh 17 Agustusan. Terus ieu teh bade kumaha? Nah, justru eta, arok teh bade kumaha? Bade upacara wae. Kudu wawartos heula atuh ieu mah ka Pak RW. Ayo atuh yuk. Ayo, ajakan budak sadayana. Yuk. Tuh geuningan barudak teh di daerah itu. Ini kamu kuat ieu dikiradan ka mana-mana teh. Iya, urang kitu. Yuk. Dak santaraon. Ya sawan jadi kumpul. Hayu urang demo ka Pak RW. Demo naon? Pirang ku terang. Kan besok teh tanggal 17 Agustus. Nah, kita teh harus merayakan hari kemerdekaan. Oh, gitu. Hayu atuh urang demo ka Pak RW, kaburu Pak RW na ka luar negeri. Ayo. Gaskeun. Gaskeun. Pak RW. Minta ayahnya. Udah tayo Pak RW na. Tayo barang Pak RW lagi. Yuk ayo bisa ada udah. Pak RW. Kunci. Oh, Ucing. Ayo. Nah, Ucing ngomong Ucing kan baru lagi meong. Ya. Pak RW. Kumaha aya naon? Kemana ya Ari Pak RW? Aya ning di dieu tadi. Itu tadi di badan teh aya. Kumaha emang aya naon? Itu baru pas kantosan. Oh, mangga. Tah Pak RW teh aya. Pak RW. Jadi jamban mah teh punten. Aya naon ieu teh? Tah kieu Pak RW. Kan besok teh tanggal 17 Agustus. Hari kemerdekaan. Tah arurang teh bade ngayakeun kegiatan naon? Naon atuh? Nah, bade upacara wae. Bagus. Pacara saya cijang. Kita harus teh bingung kita hansip tak aya. Makanya. Geula atuh nya antosan nang dilarian heula hansip teh. Mangga. Antosan kedap ya. Mangga. Neng, uban laut silami, merah dilarian heula nya. Nuhun. Mangga punten. Mangga. Ari si RW ke mana ye? Teuing si RW. Nyaho isuk teh tanggal 17. Kena instruksina naon? Isuk teh hari kemerdekaan Indonesia Oh, tuh. kegiatan di Baturmanya Panjat Pinang naon Cair tara ieu teh. RW teu ngarti, RW na cabutan gitu apa orang cabutan ieu teh? Urang sarua, RW sarua ketang Cabutan. Lain. Teu setengah. Iya nu di tetangan gua orang tadi. Isuk teh Agustus. Urang poho ti kamari aduh ingat. Urang teh we jeung si Omek teh kenuan Urang maneh. nungguan ieu teh ya. Urang teh Urang pan urang mah nuan instruksi ti maneh. Tapi ka di demo deui tadi ieu. Aduh, Besok pacaran teh isuk. cara naon? Upacara bendera, Upacara bendera. Hah? Bisa tuh. Teu bisa urang mah we. Teu bisa. Ngerakeun Gusti. Urang mah pan Ngerakeun. na cabutan. Ngerakeun RW di dinya. Teu bisa we. Bisa moal. Teu Teu bisa we Bisa upacara mah. buka baju. Buka. Sok diganti yeuh. Buka uru. Ek diganti. Buka. We, nah yang teuing mah. Da karti atuh. Pacaran teh geus manis lah. Buka buru. Buru mana? Mana ya? Besok pacaran. Kan sih guna tegawe di kepala teh Gusti. Masalah aja masalah si berdua mah.
Jangan kopi ce. Pak RW. Silvi balik kemana? Jajan. Jajan naon? Jajan ayo we. Oh iya nggak tuh Pak RW. Iya, abi jajan Neng. Pak RW. Beli gaduh ya kumaha? Kang anjing upacara gaduh jami tuh. Agustusannya, Oh, sahanya. mana Iya abi we. gaduh? Cobi Abalon, Terus? Aiman, Ujang, Emang terus ya? nya sugan we. Cobian heula kitu. Neng badai moal ngenak benderana. Moal abi mah. Nah, Menuju PMI, apa yang gitu? Palang Merah Indonesia dong. Terus urusannya naon itu? Ih, nah upacara. Pak RW kan bendera merah putih teh, merah putih, merah teh berani, Terus? sedangkan putih suci. Abi nuju teh suci. Juta suci. Saha neng nu pengen suciana? Ih, hanes Oh, gitu. terus naon atuh? Nya kitu we lah. Gitu we lah. Nya kitu we. Leres neng ya mah. Kami aya, anjing kabaran ke Pak RW. Ya, Pernah pokoknya perlu mah- dipisan. Oke wangi latihan gitu langsung. Ya, kayak ku abinya Kami orang aya. nguruskeun. Siap. Tapi jadi Tapi jajan. tong mayarkeun ku RW. Jajan teu naha? Tipu Gusti. Kudu bener ya mana yang si Bagja euy. Soalnya cek kamari cek si neng si Bagja bisa upacara. Kebelah mana ieu neangannya? Itu. Cik, kurang tanyakeun ah. Dengar di ongkos itu 17 Agustus itu kegiatan anak-anak hari itu juga nu rasa disebutnya kan nasionalis nah, jadi kudu aya dipecut teh juga mending sebenarnya gitu orang dia mah dewe ngeri aduh masih sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang sehat. alhamdulillah Sami kan kieu. kereueukeun eta kumaha deui itu Ajir masih kan ajir. Ajir terus iya nyata kirang awina ini makan layangan itu udah sisiran tuh Oh, kurang lebih putih dia gitu naon. iya ajir kamu naon Anes. melak toge Ini mau gimana? masa ini ke tukang sulus teh terus Jadi ya gitu kan menuju awi ya. kantenan gitu kayak lagi naon mang Kamar kita. Pak RW nya itu Sama. iya alhamdulillah saya Kita habis kamar kita ngobrol sekarang oh yang Silvi. Sama ini jet biasa ya. Macul. macul ada macul mah demen Biasa. cari di inten mohon Anjing macul. Macul. Ah. Upacara biasa upacara. upacara teh kalau resana kantos di payung tadi ajar mah naon yang naon BAB gitu naon BB naon PBBAB PBB sana BBAB mah tuh BBM mah kan biceun eta mah Sore BBM mah. Cuma biasa tuh. Abi teh kan mah ngapain teh tias saya aya we ya, pintennya abi teh kan kemarin gaduh hansip buat ya. ya kan biasa eta ansip eta ka mana Biasa karena dahar. ingat posnya tahu anjing namanya pisan diupat cek abi teh nah orang dia mah pisan Oh, abi kemarin di ieu partisipasi gitu ibu-ibu oh ngontrol. di emutan teh RW kumaha ya anjing Kang anjing tahun 17 Agustusan. Nah, mohon begitu kumaha kan mun tiasa atuh kumaha kudu dinya. mohon keun pokona kieu atuh Pak RW mah nampi beres ya keun aku abi panginten eta naon teh disebutna teh pasukan mah ku abi disiapkeun biasa betul kan nglayung nu karena ditu we Soalnya abi anjing moal teh saya di dieu gitu. Sampai ramekeun umur mah soalnya abi aya uleman ti ieu. ngana Bagdad Ti pejabat ieu. oh Acara biasa lah. mohon Ini mau aya di dieu gitu. mohon Jadi ieu seragam disahkeun wae oh, ka bagian. mohon nampi keun we eta da si eta teh saha mincan menggodong-godong terang Oh, mohon tahun teh. Ini tukang nyadap. Si eta teh kieu kana Duaan pacaran tiluan. tiluan panginten jeung si Husni kitu da. Eta teh tukang ieu nuaran tanggal toge. Ditu teh. Mana abi mah teh tukang sari. Oh, nyata ieu di kantun heula. Abi aduh budak gitu. Mun ieu ge abi teh isuluh teh ka ditu cenah. Ini maka abi kirimkeun lah. Ieu teh abi ungun anu eta. Ayo nya. KP 17 mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun